Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Aturan urang wilujeng tepang pinaraga panginten istrenan anu janten putra pakaulan yuyut di kasumdangan aya ngadeus ka uyut cenah pangnyawerkeun da uyut teu bisa aya kulun mitah mah karuna pakna kitu aya uyut lain pakna kitu. Dan ieu mah diperenih ku anak ieu teh aduh wengi-wengi ka bumi ulah janten gantar kakaitan cenah kitu. Pamugi ieu putra nu bade istrenan teh nyaah ka ibu karama terutama kami toha panginten cing sakinah wadah warohmah anu kumaha warohmah teh pangintennya urang silih asah silih asuh silih sengitan pangintennya ti kasunahan kan bilih ngabujengkeun kana waktos pangintennya urang laksanakeun wae sawer panganten kitu atuh jeung tuh ieu ti padepokan putra Kibun Sunda ngiring ngadeudeu ngiring ngajeujeur sanes-sanes teh mangga hatur nuhun uyut pangintennya tos dugi ka waktosna geulis kase ambu kawakilan Bu Ibu Rama Hideung soalna teh dina waktos tadi istrenan teh cenah manggi sareng bisa kang nyawerkeun ku ambu soalna teh alhamdulillah geuning aya widi Allah Subhanahu wa taala ambu aya di payunan hidup doa ayeuna pamugi singana barokah khususna kanggo hidup anu bade anu atos anu me jantung rami cing sakinah mawadah warohmah umumna kanggo sadayana nu hadir di ieu tempat. Maka atuh supados tingampang kana waktos anu
jam. Akhir zaman gelis
hiji ya Robul ijeng jati diri nu hakiki cing tumut ka maha suci cing ka maha Papai laratan pribadi sujud syukur ka Eling Sari Ringanu Saya deh itu apa sambungnya? Kok ke depanin? Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti Bangga mulai anu disebut sawer pengantin kakari paranting sareng raja pamugi raja bahagia sangaten cing janten saksi kaputra uyut cing kapayuna cing bangka cing saweresti cing aina kasihan ngomong ya bila apa ya kada sih maka bila mereka dedel di sepuhna maka gur Kopi ah. Maka